Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana. Tepang deui sareng simkuring Asep Koswara Supriyatna dina channel Asep Asli Sunda. Dina raraga ngamumule bahasa Indung, bahasa urang Jawa Barat khususna bahasa Sunda. Abdi bade medar podcast bahasa Sunda. Nyaeta maca artikel nu dicanak dina koran Galura Sunda Bihari Sunda Kiwari edisi 2 Romawi April 2020 hiji. Artikelna karya Nanang S anu judulna Tradisi Ngabageakeun Bulan Ramadan. Mangga urang kawitan. Tradisi ngabageakeun bulan Ramadan ku Nanang S. Di Pulau Jawa loba pisan tradisi ngabageakeun datangna bulan suci Ramadan. Tradisi khas bangsa urang nu geus dalit jeung ajaran agama Islam. Lebet ku ajen inajen. Agama Islam geus gumulung dina budaya bangsa urang. Tradisi loba nu diwarnaan ku agama Islam. Ajaran agama Islam ngalahirkeun tradisi unik nu teu kapanggih di nagara sejen. Malah di Pulau Jawa oge tradisina beda-beda ngan nas-nasna mah sarua. Bungah pedah rek meuseuh diri salila sabulan ngarahate bersih tina rereged. Di Kabupaten Ciamis aya 5 tradisi dina mapak jeung ngabageakeun bulan suci Ramadan. Misalin di Bojong Salawe, Kecamatan Cimaragas. Ngikis di Karangkamulyan, Kecamatan Cijeungjing. Merlawu di Gunung Susuru, Kertabumi. Nyepuh di Kecamatan Panjalu. Jeung ngikis di Singaperbangsa, Kecamatan Cisaga. Tahun kamari 5 tradisi bieu henteu dilaksanakeun sacara gumebyar. Alatan masih keneh mahabu sasalan. Najan kitu para sesepuh adat mah angger ngagelar tradisi bieu ngantaya urang luar. Malah masyarakat sabudeurna oge teu meunang miluan. Acara di Jojo nu intina wungkul taya acarana sejen. Samemeh aya sasalad mah ritual atawa tradisi tadi geus jadi agenda wisata Kabupaten Ciamis. Anu nyaksianana lain ukur warga nu dumuk deket lokasina, tapi ti nu jarauh. Malah mah ti luar Ciamis jeung ti luar Jawa Barat. Ngahaja daratang hayang miluan jeung nyaksian. Najan ti taun ka taun anu ngaranna tradisi mah kitu-kitu keneh. Lain ukur di wewengkon Tatar Galuh nu dina taun 2020 tradisi ngabageakeun bulan Ramadan henteu digelar teh. Di tempat sejen oge sarua. Padahal boh di Pulau Jawa, boh di pulau-pulau sejen di Nusantara, di negara urang, loba nu mibanda ritual atawa tradisi ngabageakeun bulan Ramadan. Di masyarakat Jawa aya tradisi padusan. Kecap padusan asalna tina kecap adus, make rarangkeun pa jeung an. Adus hartina mandi. Dina padusan urang Jawa marandi disirah cai. Di hulu wotan di Jawa mah disebut umbul. Tina kituna di Klaten jeung deui Boyolali mah padusan disebut oge umbul maten. Harti beuti tina padusan teh pikeun ngabersihkeun jiwa jeung raga sangkan puasa dina bulan suci Ramadan lain ukur menang lapar jeung hanaang. Ku kituna zaman baheula mah nu padusan teh
mandina sorangan di tempat sepi bari nyaliksik diri mundina istilah dengan mah kontemplasi. Zaman kiwari mah padusan lolobana lain di tempat sepi, lain di hulu cai, lain di Cinyusu, tapi di kolam renang. Tempat wisata kolam renang jeung sumber cai nyusu nu geus jadi tempat wisata dina padusan rame pisan anu marandi, anu ngarojay teu sirikna pasesedek. Tang tuae mandina teh henteu husu. Komo bari tang tuae mandina teh henteu husu, komo bari meunteun diri sorangan mah. Di Jawa oge aya tradisi nu disebut dandangan. Ieu tradisi kapanggih di Kudus. Dianggap salah sahiji tradisi titinggal Sunan Kudus. Cenah bareto ngabejaan waktuna datangna bulan Ramadan teh ku cara nakol bedug jeung wawaran tina munara Masjid Kudus. Sora bedugna teh ceuk urang Jawa dang dang dang. Lila ti lila disebut wae dangdangan. Ayeuna mah dandangan teh lain nakol bedug, tapi aya pasar rakyat sarta pintonan seni. Upamana tari-tarian. Teu wudu rame saat can salat mah teu beda ti pasar malam, teu beda jeung pasar murah. Malah rea nu balanja keur kaperluan lebaran, meuli sarung, sajadah, kopeah, baju koko, jeung sajabana dina dandangan. Di Kendal Jawa Tengah mah dina ngabagiakeun bulan suci Ramadan teh aya tradisi ngadahar nog mimi. Anu ngaranna mimi teh ngaran lauk. Wanguna siga lauk pari, lauk laut. Di buruan Masjid Agung Kaliwungu Kendal loba nu ngajual endog mimi. Keluarga endog mimi diasakan, disupan, dibungkus ku daun cau, dipincukan. Kumaha di masyarakat Batawi, urang Batawi dina ngabagiakeun bulan suci Ramadan teh ngagelar tradisi nyorong, silih ngirim kadaharan atawa bahan kadaharan. Ngirimna teh make rantang, salah sahiji menu khasna gabus pucung. Lauk gubus dipasak make picung, disambaraan make bawang jeung asem. Di Jawa oge aya anu disebut nyadran atawa sadranan. Jaroh ka makam kulawarga, kolot, dulur, bayara jeung sajabana. Nyadran bari mersihan makam jeung sabudeureunana. Di sababaraha tempat nyadran dipake silaturahmi, pedah jarang tepung. Anu nyadran loba nu ngahaja datang tinu jarauh, pedah boga dulur, kolot, nu dipikolot dimakamkeun di tempat nyadran. Tradisi nu bener-bener holna ti Sunda munggahan. Biasana dilaksanakeun sababaraha poe samemeh puasa. Dipilampah ku kulawarga, kantor, babaturan, sobat, batur sasakola, batur sakampus, salembur jeung sajabana. Ngarumpul di hiji tempat, dahar bala kecerakan, boh menang meuli, boh menang mawa sorangan. Sakitulah ti simkuring, ieu artikel teh sakali dicandak tina Galura, karya Nanang S. Hapunten nu disuhun, pilih dina maos artikel seueur keneh kalepatan, mung abdi narekahan dina raraga ngabuleh basa Sunda. Mudah-mudahan aya manfaatna. Hatur nuhun ku perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.